Halo guys pemirsa, di dia aing ada ngajarkan bahasa Sunda kasih bocil. Nah, buat kalian yang nonton juga bisa belajar bahasa Sunda. Nah, jadi pertama-tama bocil baca ieu naon. Bagus. Bahasa Sundana bagus naon? Alus. Nah, alus. Ieu naon? Berem. Ari sia ieu nya ieu teh beureum. Bahasa Indonesia na teh merah. Jeung U dibacana lain tah nu ieu biasa ieu disebutna anu jeung U jadi tah ngarti jadi beureum tah kitu beureum sok ieu naon eueuh main bola tangkurak nya tangkurak ieu nya dangukeun tah nu ieu nu aya topian kieu dibacana teh lain jadi eleh lain eleh. Oh, eleh. Jadi bahasa Indonesianya, Pak. Jadi bahasa Indonesianya eleh tuh kalah. Coba kalimat ieu baca bocil. Ur urang meli buah ce ce cenut di anjing teh kunaon cenah aing mah teu bisa sare tadi asa boga pikiran teu geunah anjing senarieun harim aing we kieu can ngabales buah-buah saling kudi keur ulin jeung batur coba telepon ku aing. Halo, iya halo yang kamu kemana wae aku dicetat tadi tengah bales. Maaf yang aku baru pulang tadi disuruh si mamah ke depan HP aku teka bawa. Nah, lila kamu mah keharap teh ka mana? Ka Dubai sugan nih asal lila di jam 5 nepi ayeuna jam 8 karak diangkat ta telepon. Iya pan si mama keur nyiram cenah hayang seblak di sanguan kamari di si Firdaus hayang baso di sanguan. Nirparupa wae kalau teh. Tapi yang nanya naon gitu Neng teh salingkuhan. Ari kamu teu percayaan lain. Ku aku geus diceritakeun oge mun teu percayaan. Selah pareuman ari arek nengan pipaseun mah. Halo, yang, anjing, mending nyebat heula lah. Sudi, anjing, bener pan dugaan aing mah, ting boga feeling manehna salingkuh. Ayeuna ku Allah langsung dibuktikan ayeuna keneh. Siapa ya? Maaf, kita nggak kenal. Semua cerita indah. Nobita. Naon sia temon meniri weuh. Sia teu nanya kabar. Kabar naon ari sia teh? Anjing kabangetan hirup sama molor wae hirupna teh. Tingali keluar ku sia, tingali. Anjing ieu kunaon tar runtuh kieu imah? Imah si suka aman. Runtuh oge meureun, sarua da kabeh. Imah urang unggul teu runtuh mah. Emang kunaon jadi runtuh kieu? Tadi pas ia mulur aya angin puting beliung. Samemeh puting beliung BMKG ngumumkeun ditanggung si heula. Nah atuh ari sia lain ngahudangkeun aing. Anggurak sia ku aing teh tadi diudangkeun jiga jelema pae meni hese. Untung aing boga alat ajaib ame teruntuh ku angin. Emang kunaon kitu bisa teruntuh kieu? Tah jamu tolak angin. Selain bisa menolak angin ke dalam tubuh, ieu ge ampuh ditenun ku aing nalureun pantok. Ruksak anjing film Doraemon dijieun kurang Sunda mah.